Lah, salah parkir. Lah parkir. Sumpah ya ini lapar jangan keluar kita. Karek jam apa nih? Kabulun ya. Lapar. Nasi keluar balik ngemil itu sudah mau ke mana? Mang, tadi lah mang. Mang, itu keluar tadi deh lapar. Ini sudah ayah di luar, dia pura ke dia lapar pisan. Ini sudah keluar, ya banyak orang mau ngemil. Ya boga cemana naon gitu bang. Ini asa kabitan kieu gini ke lapar teh. Ayah dah teh. Mang, orang tadi manggihan produk anyar olahan khas Sunda anu ngaranna sampo Iwun. Orang tadi geus ngajaran tadi di warung. Dedeun pokona. Iya bener atuh bang. Keur lapar ya. Nu bener mah. Pada salamnya, hayu ngemil barengan. Sok atuh ka dia di radio. Bener ya teh. Bener ya teh. Iya lah ya gimana Pak? Ayah tak ragu-ragu itu. Ya, teman. Bener nih bibirnya. Nikmat salam dunia. Tuh punya Yun. Asli orang ngeunah deh. Mana di mana ieu? Iya teh, orang meulina ti warung. Nyatana olahan khas Sunda anu plus nu ngolahna santri. Wah, Mata urang ge resep kabita jeung ku kaeanana. Jadi ngeunah we itu diopina teh. bener. Berarti ayeuna mah semua susah-susah ya dan sepraktis kieu ayeuna mah. Berarti sekarang mah kudu meuli nya. Atau mantap disebeuheun nih ka urangan. Dari mah setelan loba nih, harga kumaha terjangkau ya. Harga terjangkau dijamin murah. Wah. Sekarang maksakan ya kudu meuli. Nuhun mah ya. Siap. Ya tuh video. Kan nanti yang batur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dina video nu ayeuna simkuring kalesan aya nu ngagaduhan produk bade dipromosikeun sekalian. Kumaha ya? Geunah. Ya we, dulur khususna anu ngemil cocok keur maturan ngemil. Ya produk itu dah juga baheula tapi dah nempokeun zaman gitu ngepakna gini kayak kieu nah wadah kieu. Insyaallah urang dibudayakeun deui cemilan khas Sundana. Sekarang kumaha? Teksturna dijamin Kang. Ieu mah moal ngecewakeun dina lidah. Nah, lidah pokona maranyah jeung ramu pokona. Tapi aya hiji itu halal asli banyak. Insyaallah ieu halal. Pokona mah olahan khas Sunda plus anu ngolahna santri. Ini ku santri mah 100%. 100% kan. Ya rasa non wae sok eta. Nah, dikirim ieu aya berbagai rasa, varian rasa. Anu kahiji original, anu kadua amis lada, nu katiluna pedas, nu kaopatna Iya banyak balado. Sama keluarkan produk anyar gini. Insyaallah aya deui produk anyar satos ieu. Pidoana ti sadayana. Mudah-mudahan lancar. Amin. Jadi ka dulur anu minat anu hoyong nyemil gitu ya di arurang nyadiakeun produk anyar cemilan dina bahanna teh sampo ya. Tina sampo dijamin halal. Meureun sakitu wae anu kok arurang ya tiasa dihatun
mugi-mugi biasa lancar berkah sadayana maju terus, sukses terus. jeung KHD nya pokok biasa di subscribe itu jangan tuh di teres gitu naik Iya di anak dia. tinggal berem sakit wae nanti suka diatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.